Kolam gratis. Bunda didinya. Nah. Betrik apa naon oke. Iwak ketentram. Jadi hajat ge ngeunaheun paling sikul iwak ieu doangnya. Yen balok, Kak. Yen balok. Yen balok, Kak. Yen balok. Parap, Bah. Rem parap. Jadi abur dombana, Bah. Jadi abur dombana. Mana sabulan deui nya, Pak. Mari di harga barap, pare. Mahal tuh mantap. Udah masih udah 8. Oh, parena keur goreng. Amun halus benang 45. Amun halus benang 45. Menang ya. Kalau pertama kebagianna nu murah wae. Oh, soalnya kan di heulaan ieu ngapai kan di ditu. Kalau merta balik deui ka Bobowangan. Lembur jadi gawe kan udah bisa kuli-kuli di sawah.
mah jarang, ayeuna mah kos itu bah. Jarang buyut kos gitu geus. Geus asup kota. Rame. Buyut-buyut gitu teh geus jarang ayeuna. Modal di lembur sejen kan salembur teh kumpul kabeh. Saratang teh pada tetangga-tetangga teh. Nah, atuh we gitu geus kabawakeun kota. Ayeuna mah tradisi desa teh geus hampir eueuh tradisi pedesaan teh. Ayeuna geus kabawakeun ku HP, ku TV. Eta lobana mah. Loba lautan ya ieu tengah kami nya. Teh. Udah pasang bae. Menteri kapan Kampung isi ngebaknya gratis di sawah kali kecil. Kolam gratis. Ayo deh, rek tebak lah dek. Om nungguan di dia dek. Tuh. Buka bajuna. Atau Hah? Tengah dek. Dia di lobby yang harus kasih tahu.
Nah,